Dayangeun meh na cicing, geunaheun. Rarasaeun meh na ge jiga. Kalah ngajedog li bebenya. Malabat eta kutu teh. Ih, sateyen eta Lisa jeung kutu pati ka ngarap kieu. Ya atuh gara satu gunulan hade geura. Iya, mama ieu mah nyongkun ke 3 tahun. Udah ruji tinggal gerak itu ngumpul di nasi ya rek kumaha. Itu budak kolot-kolot loba kutu kieu. Teh pati emaknya. Gagabah nuding-nuding ka aing wae di angin oge. Bebeja sia ka salaki. Gunulan hade nyawa ieu aing. Sayang. Mana sama kita di? Astagfirullah. Adi. Yang tadi cukuran ku si emak. Tempo dede gerak di nasilahna. Sama di omewe hungkulnya diriksakeun tara sira pamajikan teh. Ini cukuran ini pisan. Tek cek aing mah penekan ngarah genah. Ih aing mah. Eta cukuran penekan sakalian ngawa aing mah. Itu suku eta huntu. Kutu rutek mung aing ada ketan ge. Cukuran penekan. Yo, Naon? kamu atuh tukang cukuran bawa ka di era, aku mah dicukur di ditu mah. Ih. Alkun. Senang dengan. Kamang kada kuan lah di dieu nya. Heuh dieu atuh diheula di dieu dugana buru dieu. Heuh di dieu. Ada kuan. Heuh ada kuan di dieu nya. Siap. Kurang pamajikanna. Oh, sok lah. Heuh, heula. Ada aing. Tapi aku dicukuran. Buru tuh yuk, masa itu? Ayo Lin. Geus. Ayo tuh. Buru. Gimana ayang? Tah ieu ada kuan di Ieunya. dieu nya. Tamang ieu. Oh iya. Heuh panggil kurang nya. Rek mani heula aya kedeung. We nya. Siap lah. Gede. Nyun. Tapok majikan sia tuh dia emak ke tukang cukur. Goblok tukang cukur teh sambeureuh dah. Ayo lah, bok. Budak teh menang kitu belagu. Eli sugan. Ye. Iya. Ah, Nanaonan nyukur anak aing maka dia emak kitu. dayangeun meh na cicing, geunaheun. Rarasaeun meh na ge jiga. Kalah ngajedog li bebeja. Sama aku aing tadi inti di tempok bareng tadi di ditu jeung si Dada. Aing mah da Tong kahayang. kitu menikana jeung aing hayu aing malengo. Ah, Arek mah. mung aing ah. Mung geus parewot, mung parewot aing ngepewot mung. Kok kunaon teh anak aing di emak kitu. Awas selalu mantok di kada ku aing di dagor tahulu.